mah nya si Ambu aduh dago urus wae. Abah Ambu tadi yuk si Ambu mah di dadagoan ti tadi. Biasa terus di pasar. Terus balanja naon? Ya belanja tahu. Ayo Ambu ti pasar teh mending lila-lila teuing. Ai abah, ambu teh lila teh diperkosa ku preman di pasar. Aduh, kumaha tuh jebol? Lain jebol deui abah, ambu mah tau bros. Bu, kan abah teh geus ngomong, lamun eno nyampa susu, sebut ulah. Mun eno nyampa pimping, sebut eureun. Nah ya Ambu teu ngadenge ceuli teh. Yeuh abah, ambu oge atos ngadangu pepatah abah. Lamun aya nu nyampa susu ulah, lamun aya nu nyampa pimping eureun. Da itu nyampana bareng. Jadi Jadi aya ku ambu teh di ulah eureun. sia mah kangeunahan goblok. Geus dek kabalong dek museup bau. Anjing, aduh, oke. Beli daging ke sawah saha ieu mal ngamek na bogana tuh. Geus dak kasep, aduh, dek apel heula teh ka si Neng. Si Ambu si awet batu. Ya, jebel. Pangan heula. Kamananya si abah nu pundung teh teu balik-balik. Tuh, aya barudak. Tang tanyakeun sugan apalin si abah ya di. Heeh, da ieu teh lauk teh loba sebenarnya mah. Heeh, loba. Tadi jamu ngeunah anjing. Heeh. Naon sabu? Ni sok araruas wae. Kunaon ieu marane? Ningali si abah teu? Tuh. Hei, slow, jang. Aduh, jang. Aduh. Hei. Jangan iris. Kamananya aki-aki nurus tunjung teh. Kemana lu? Goblok, sia. Goblok. Kenaon sia? Aki-aki nulis tunjuk ya. Hei, aki-aki nurus tunjung. Wah, ini goblok.